Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, para pemirsa YouTube, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng Sareupna di Pajajaran, karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipika memet ku urang sadayana, ka para wargi mitra kaum dangu, para pemirsa YouTube anu mikalandep kana dongeng Sunda, mangga tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna para wargi kaum dangu sadayana, di dongeng teh lebet kana bagian anu kagenep. Sakumaha anu kauninga ku urang sadayana dina hanca sateu acana. Hanca urang teh kapegat ku waktu dina mangsa nyaritakeun Ginggi teh nya anu harita nuju Tarung jeung Maung. Takumaha lajengna ieu carita, mangga urang sami-sami bandungan bae ku sadayana. Pamugi ieu dongeng katampi kalayan kabingahan oge janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Ginggi jiga nu surti yen Maung geus taluk tur ari mikirna geus kitu magerakan manehna oge eureun. Basa awak Maung turun deui ku manehna lain disurung ku gerakan tanaga jero, tapi malah disanggap. Awak Maung ditatanggeui rada lila tapi si Maung henteu ngagurinjal. Geus kitu awak Maung diturunkeun launan lain dibalangkeun. Maung ge ciga nu surti yen Ginggi teu niat deleka malah sanggeus awakna diturunkeun. Si Maung langsung depa nyang hareup ka dirina. Horse! Horse! Kadenge sora tukangeun tetela anu susurakan teh Ki Darma. Ginggi ngareret ka guruna bari hayang dipuji yen manehna geus hasil meruhkeun Maung. Udu nama di podaran eta Maung teh oi, ceuk Ki Darma. Maung ngagaur di omongan kitu teh bangun anu ngarti. Har ari aki nya naon atuh kasalahan Maung teh Ki, ceuk Ginggi. Tapi lamun sia ngayunan manusia jahat teu bisa dioleg sarupa kitu. Nganggap enteng ka musuh, hartina bakal ngabahayakeun ka diri sorangan, ceuk guruna. Maung gagauran teuing nganyakeun teuing nolak kana pamanggih Ki Darma. Malah saterusna si Maung teh cengkat tina dekuna, kukurilingan sababaraha kali bari neuteub ka Ginggi. Cik sia mantog ti dieu, sia bebas mertahankeun hirup sia. Ngan omat lamun tepung jeung guru aing sia kudu nang tayungannya, ceuk Ginggi harita teh. Duh ngahina sia mah. Memangna kabisa Maung aya di saluhureun aing, ceuk Ki Darma. Ginggi harita meureuh deui seuri ngan ari Maung mah sanggeus ngagaur sakali tur sanggeus neuteub ka Ginggi jeung ka Ki Darma. Leos ninggalkeun pakalangan. Bae atuh Ki, lumayan ari daek babantu mah sanajan pangabisna jauh sahandapeun urang ge, ceuk Ginggi. Yang ngirit-ngirit tanaga Ki, ceuk Ginggi deui harita teh. Ki Darma oge akhirna nganyakeun pamanggih Ginggi. Baheula oge peringgawasi muru sancang anjeun celeu dina tonggong Maung. Sakolepat geus tepi ka pusat latihan kadijayaan. Binaya panti Pajajaran disancang. Sabenerna peringgawasi oge bisa ngagunakeun elmu napak sancang, tur bisa leuwih gancang tepi. Tapi pan aya mending anjeun celeu dina tonggong Maung we teu kudu kaluar tanaga, ceuk Ki Darma.
Ayeuna waktu geus deukeut ka tikong korongokna sora kasintu nu aya di dinya kariduaan Ki Darma mah teu petot-petot mapagahan soal palanggeran paelmuan. Cek nu jadi guru na ilmu kanuragan teh memang lain samata-mata ilmu jang maihan jalma. Ngan bae cenah urang kudu waspada sabab paripolah jalma bisa rupa-rupa dina makiahkeun ilmuna. Aya anu tujuanana memang rek ngakalakeun papada jalma, tapi aya anu sakadar rek bela diri wungkul. Ngan beuki sia tambah pangabisa gelut bakal beuki loba bahayana. Bakal beuki loba musuh anu deuk ngakalakeun. Kitu sababna ari teu penting-penting teuing mah sia ulah nyirikeun boga pangabisa. Beuki sia nyirikeun jalma balilu taya kanyaho, beuki aman sia nyieun laku lampah, ceuk guruna. Ginggi unggeuk harita teh. Sia kudu nembongkeun salaku jalma bodoh anu balilu taya kanyaho. Salianti ulah nyahueun sia boga ilmu kanuragan, batur oge ulah nyahueun sia bisa bucu baca aksara. Ceuk Ki Darma harita teh. Ginggi neuteup teu ngarti manehna mah sanajan cicing di gunung jauh jeung sasama. Tapi dati leuletik geus diwarah maca jeung nulis ku anu jadi guruna. Ki Darma boga waruka atawa buku catatan ngeunaan ilmu pangobatan, ngeunaan ilmu kanuragan, malah buku ngeunaan maca pajamanan boh zaman anu geus kasorang, boh zaman anu bakal dipaju. Aya kurang leuwih 70 jilid waruka teu tinggal Karajaan Kandang Wesi. Anu ayeuna mah eta Karajaan Kandang Wesi teh ukur jadi ngaran lembur di wewengkon Bungbulang atawa Garut Kidul. Eta waruka anu 70 warisan teh Kandang Wesi teh ceuk Ki Darma nyaeta hiji ing wangun Katalamaja Engkah, kadua Parhita Majang Imadia Purta, tilu Tarap Purta Majahitna, opat Barahanja kalihan Parwaja, 5 Alih Patin Sinarung Majahanja, genep Imada Takalam Rista Burahanju, 7 Tataretna, 8 Tatawija, 9 Mungka Angka Muunda Kartatahta, 10 Tirta Maja Ungkah, 11 Tata Sumbar. Ceuk Ki Darma ieu 70 jilid waruka atawa kitab buku teh ditinggal Karajaan Kandang Wesi anu dijieun ditungtut ti mimiti Karajaan Kandang Wesi ngadeg dina taun 1488. Ceuk Ki Darma bisa jadi ari kitab anu aya mah teu sakabehna dijieun dina zaman Karajaan Kandang Wesi. Bisa jadi cenah kitab teh ditinggal zaman beh ditu. Zaman can aya itung-itungan tahun zaman mana boa sabab aya tata basa anu hese dihartikeun dina zaman Pajajaran. Bisa jadi eta teh basa anu digunakeun jauh samemeh salaka nagara aya. Aduh, hapunten yeuh. Nami-nami kitabna teu diaoskeun sadayananya. Alah, basana ya lumayan nih aya 70 mung tadi mung 11 nya ku Mang Aa. Keun kesanes waktos urang aoskeun deui. Panceuk aing mah disalupureun salaka nagara teh aya 7 pajamanan. Meureun basa anu digunakeunana oge beda jeung urang ayeuna. Meureun ari urang Kandang Wesi mah sakadar nyalin wungkul. Nyao maranehna apaleun henteu ngarti nama, ceuk Ki Darma. Ari aki bisa ngahartikeunana, ceuk Ginggi. Henteu aing oge. Ari aki meunangna ti mana? Menang maling ti si Jayagiri. Guruna Surawisesa.
oge anu jadi guru na panglima perang Bikang anu katelahna Pringgawasi. Ceuk Ki Darma kitu nate bari nerangkeun yen Ki Jayagiri boga salinan 70 kitab warisan ti kandang wesi. Edeuk disumputkeun di Binaya Panti baresan Balamati Raja di wewengkon Sancang sisi laut kidul. Tah samemeh diringkit dibawa ka Sancang ku aing sacara rencepan ditironan heula kabeh jadi lain maling dikunyunyut dibawa barangna ceuk Ki Darma. Menang maling bari teu apal naon eusina ceuk Ginggi cukcrek. Keun bae sia saha anu nyaho isuk jaganing geto anak incu sia bisa nalung ti eusina ceuk Ki Darma. Ginggi oge sok rajin maca ukur bisa maca wungkul sabab kalolobaan hartina mah henteu paham. Ukur sababaraha kitab anu basana ngagunakeun basa anu lumaku ti zaman Karajaan Sunda. Sabab tepi ka ayeuna basana masih dipake ku urang Pajajaran. Ginggi salian bisa maca teh oge ngarti kana eusina saperti eusi kitab 21 kitab nu ieu mah. Ginggi ngarti eusina nyaeta kitab Topian Harti, kitab Ruwatan Karma, kitab Tata Sembahyang, kitab Samada Santun, Samada Eyang, Sekar Teuleumeruh, Tatakan Tutur, Samada Kamaraga, Asih Turahan, Geget Teueuh, Sekar Batin, Sekar Arum, Sekar Asih, kitab Asah Asuh Asih, kitab Priharta Priharti, kitab Tamada Hate, Tamada Eusi, Tamada Emut, Maung Senggasima, Sakecap Japati jeung kitab Kuled Teu Meta. Eta geus kaharti eusina pedah teu dilarapkeun eusina dina kahirupan sapopoe bubuhan welasan taun teu ilu biung dina hirup kumbuh pada jalma. Lamun Ki Darma nitah manehna kudu pura-pura jadi jalma bodoh, meureun kudu leuwih gemet baca kitab Kuled Teu Meta sabab ieu teh tata ajar dina nembongkeun jalma anu ku uleun taya kanyaho. Padahal mah sabalikna Kuled teu maca teh hiji pangajaran yen jadi jalma ulah sok sombong jugala mamerkeun pangabisa. Mending cicing montong loba carceta kajaba lamun dina kaayaan darurat dibutuhkeun ku umumnya kakarameta. Tepikeun ka dina hiji poe Ginggi digero ku guruna harita Ginggi kakaramoro sato mencek. Eta ngahaja dititah ku Ki Darma. Cing kaitu moro sato mencek dagingna urang dijieun kere supaya aing teu haban nitah sia ngalaman kualik ceuk Ki Darma. Ginggi bungah kacida dititah moro mencek teh lamun nya kitu sakali moro dagingna bisa mahi keur bekel 3 bulaneun. Beureunan manehna oge irit gawe. Sato mencek andika sing ridho nya dagingna dimangpaatkeun keur manjang-manjangkeun hirup manusa ceuk Ginggi sanduk-sanduk samemeh mencit mencek. Eta teh geus kabiasaan manehna da dititah ku guruna. Dina dititah ku guruna yen cenah sakur barang naon bae anu edeuk dimangpaatkeun keur kaperluan hirup manusa, Ginggi kudu sanduk-sanduk menta karidoan anu deuk diala. Nyiuk cai walungan kudu sanduk-sanduk heula, ngalalaukna kudu sanduk-sanduk heula. Ngaladang daunan jeung bebetian oge sarua wajib sanduk-sanduk menta karidoan. Ngan basa Ginggi geus anjog ka pakarangan sasaungan tur basarek langsung nyisitan daging mencek, guruna nyebutkeun teu kudu. Naha Ki? Keun bae da aing ge bisa. Atuh ari tugas kula naon dahar wungkul Ki ceuk Ginggi. Ki Darma teu newak kanembalan tapi malah narekel unggah kana sasaungan. Balik deui ti pangkeng geus ngagigiwing buntelan geus kitu dibalangkeun ka hareupeun Ginggi. Naon ieu teh Ki? Buntelan dulu. Nya nyaho Ki tapi naon eusina?
pakaian yang bekal sia mantog. Hah? Mantog ka mana ki? Kapan ti anggalna oge aing mah geus nyap capek. Yen hiji waktu sia kudu ingkah ti dieu pikeun gabung jeung dulur-dulur sapaguron. Kudu ayeuna pisan ki, kudu ayeuna pisan. Teu ngarti kula mah teu kudu ngarti sabab tugas sia mah ngalaksanakeun parentah aing. Ginggi ngahuleng lir keur ngaraga meneng. Guat sia ingkah lain ngahintul jiga anu tinggar kalongeun ceuk Ki Darma. Nyebut kituna teh mani bari jiga nu keur ngabuburak sato wae. Ki nyaan ieu teh Ki, ceuk Ginggi masih keneh kaget. Nah, hati iraha aing sok heureuy, guat sia mantog ayeuna keneh. Aki teh ngusir nyahu ngan lain ngusir dumeh izin. Panceuk aing ge ieu teh karasana karana tugas. Nah sia geus nya poho yen aing mere ilmu teh maksudna jang bumela ka nagara ceuk Ki Darma. Nya Ki kula ngarti tapi lain kieu carana. Puguh kieu carana. Beuki leleda, beuki rugi, boh keur sia, boh keur nagara ceuk Ki Darma. Ginggi masih tetap ngajengjen keneh, tapi Ki Darma malah beuki sesentak. Ceuk aing mantog guat ayeuna keneh bisi ku aing dipalengpeng sia. Ki Darma bangun ngancam bari nyokot popongkol. Ginggi neutup sajongjongan teu karasa aya cai panon rembes kana pipina. Ngan kusabab guruna jiga anu daria pisan ngusir dirina. Atuh sanggeus neutup sababaraha kali jung Ginggi ngajengkat bari ngelek buntelan. Sia montong ngalieu ka tukang, komo niat balik deui, dumeh aya deung deuleuan. Anggap we ku sia teu kadeuleu jeung eueuh nanaon. Awas sia mun balik deui ka dieu ceuk Ki Darma. Ginggi lempang lalaunan bari hate ngalaket teh. Lumpat sia sing tarik lain palaya peleye kitu ceuk Ki Darma. Nenggor tonggong Ginggi nyao kunaon da karasana mani peureus ngan asa leuwih peureus pangusir guruna batan ditenggor kitu. Lapat-lapat masih kadengi Ki Darma nyorowok yen cenah tong hayang pasarandog jeung jalma. Tur Ginggi kudu nyalingker ngajauhan. Ginggi akhirna mubrut lumpat-lumpatna oge ngagunakeun elmu napak sancang. Bisa alatan ngagugu kana parentah guruna, bisa alatan nyeri hate asa diusir sapajodogan. Ngan anu dirina rada curiga teh naha guruna nyarita montong ngalieu ka tukang. Tur lamun manggih teh tenjoan ulah teuing hayang balik, lamun mireungeuh jalma ulah hayang pasarandog malah kudu nyalingker nyumput. Aing ngarti naha ka ieu tempat bakal aya jalma anu datang. Tur lamun nya kitu aing ulah tepi ka pasarandog jeung anu datang ceuk pikir Ginggi tapi bari tetep bingbrit lumpat. Kusabab ngagunakeun elmu napak sancang atau Ginggi lumpat namani seserbetan malah sakapeung mah lumpatna ngayangkang dina pucuk-pucuk tatangkalan jarangkung. Tepikeun ka dina hiji waktu wewengkon pasir banyu kerti dina jalan satapak peucang anu muru ka mumunggang gunung. Ginggi mireungeuh sabubuhan jalma. Lumpatna berdas, pakaianana saragem, baju sing sarua hideung tapi dina hariguna rata-rata marake baju zirah. Ari baju zirah teh baju anu dijieuna tina sulaman logam waja. Maksudna majang nutupan dada jeung kekemplong beuteung bisi kakeunaan ku pakarang seukeut. Diitung ti luhur nyaeta tina dahan kai luhur abringan anu keur lumpat netek katonggohkeun teh jumlahna aya kana sawidak atawa 60 urang.
Saha maranehna teh rek muru ka mana nya, ceuk pikir Ginggi. Lamun Ginggi geus paham mah sabenerna sabubuhan jalma anu pakaian sarua tur samagreng ku pakarang seukeut teh eta taya lian iwati sabubuhan ponggawa karajaan, tapi rek ka mana jeung rek ka saha. Ginggi ngagebeg sabab jadi inget kana carita anu jadi guruna. Yen cenah lamun mireng hal aneh ulah teuing hayang pasarandog, malah mah kudu nyalingker nyumput ngajauhan. Duh, palang siang marana teh eudeuh ngabrot ka Ki Guru yeuh, ceuk Ginggi reuwas jeung hariwang. Ginggi oge jadi inget kana caritaan Ki Darma yen salila ieu keur jadi buronan pihak nagara sabab geus lila dianggap ulon-ulon anu mawari riweuh, dumeh dianggap baha kana parentah nagara. Geus moal salah maranehna eudeuh nyangkala Ki Guru, ceuk pikir Ginggi. Ngajudi ka palebah dinya Ginggi kumejot hayang balik deui ka tonggo ngan sabot kitu deui manehna oge jadi inget kana panyarek guruna. Yen ulah wani-wani ngalieu ka tukang komo make jeung hayang balik deui mah. Ayeuna Ginggi ngarasa yakin pisan yen eta sabubuhan jalma teh maksudna eudeuh ngobrot nu jadi guruna. Meureun 60 jalma anu samagreng ku pakarang seukeut teh eudeuh nyangkalak guruna atawa mun teu bisa dicangkalak tangtu bakal dibinasa. Ingat ka palebah dinya Ginggi jadi beuki ngarasa hariwang ngan ieu kahariwang teu bisa ditebus ku sifat wangkelang. Parentah nu jadi guru kudu digugu, yen manehna kudu indit gabung jeung dulur-dulur sapaguroan pikeun bumela ka nagara. Bisa jadi Ki Darma sanggeus ngayonan musuh anu sakitu lobana da ceuk manehna oge dina pangperangan ngalawan balad Cirebon. Geus remen Ki Darma dikepung wakul buaya mangap ku musuh tur biasa dirina anu unggul. Meureun ayeuna oge bakal unggul ngan bae Ki Darma leuwih laluasa nyang hareupan musuh ku sorangan batan menta bantuan ka Ginggi. Wargi mitra kaum dangu sadayana, cag urang rehat heula sakedapnya wilujeng wayah kieu ka sadayana. Pamirsa mitra kaum dangu anu masih keneh sok ngadarangukeun dongeng ya, aturan wilujeng ngadangukeun ka sadayana. Pamugi dina dangat ayeuna sadayana nuju aya dina kaayaan sehat wal afiat, aya dina panangteuingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Haturan jeung wayah kieu ka Teh Linda Imut di Bandung. Kumaha damang Teh Linda? Lu jeung ngadangukeun dongeng nanya. Ge ka urang Garut ka Pak Tedi Rahmat ya. Haturan. Lajeng ka Bapak Taryo di Jambi, haturan Pak Taryo ge ka Parohendi di Kudus, haturan lu jeung ngadangukeun wae. Ka Teh Siti Sarah kumaha damang oge ka Kang Kanu Nulalana. Ka Teh Nani Widianingsih oge ya aturan ieu jeung ngadangukeun oge ka Pak Dedi Mulyana ya di Toraja nya di Sulawesi. Aduh aturan ka urang Sunda nu aya di Sulawesi, mudah-mudahan sarehat sadayana. Urang Ciamis ka Teh Tami Malihah aturan oge ka Teh Enji nya ieu jeung ngadangukeun bae. Pak Obi di Cileungsi Bogor oge aturan lu jeung ngadangukeun oge Ibu Dokter Yulinda Belia sareng sadayana nu aya di Tasik aturan. Teh Eli Sartika oge kumaha damang. Pak Guru Yana Mariana oge ka Mamah Gina sareng ka Mamah Andri di Karawangnya. Lajeng ka urang Jakarta ya ka Kang Zaki Mubarak aturan lu jeung ngadangukeun. Ka urang Sukabumi ka Teh Mutia Wangsi sareng ka Pak Dedi aturan lu jeung ngadangukeun bae. Oge ka urang Cianjur Mamah El Hatman sareng ka Teh Is Juliani. Ge Pak Ikno ya kumaha damang Pak Ikno. Ka urang Sukamanah Pak sahanya urang Sukamanah teh hilap deui. Pak Uwan, nah ka Pak Uwan haturan Pak Uwan. Ka urang Bandung ka Panana sareng Ibu Entin haturan. Ka Teh Ruruh Ruhaini oge udah jeung ngadangukeun. Lajeng ka urang Taiwan, urang Subangnya aslina Teh Wiwin anu nuju di Taiwan udah jeung ngadangukeun bae. Ka urang Cimahi ka Teh Rita Ersih oge sareng ka urang Cimahi sadayana oge ka Teh Rita Damayanti udah jeung ngadangukeun.
lajeng ka urang Garut keneh Pak Agus Somantrinya. Oge ka urang Ciamis keneh ka Pak Aceh Darsono ya, wilujeng ka urang Cisaga sadayana. Oge ka Teh Hotimah nu aya di Tangerang. Ka urang Garut keneh Pak Ian, kumaha damang Pak Ian. Oge urang Banjar ka Pak Prabu Arjuna. Oge urang Tangerang keneh ieu Pak Samsungnya. Wilujeng ngadangukeun bae Pak Yaya Subrata aturan. Lajeng urang Tasik Pak Sayyid Robani aturan di Singaparna nya Kampung Peteuy Jaya sareng sadayana urang Tasik nuju di Daramal panginten dina dangat ayeuna aturan. Mudah-mudahan we sarehat sadayana. Atuh nu sanesna mah dikumkeun bae ka anu masih keneh mikalandep kana dongeng Sunda. Mudah-mudahan ieu dongeng teh katampi kalayan kabingahan oge janten landung pangbeberah kana manah kang urang sadayana. Sapodos teu nyang kolong teuing kana waktos mangga urang sami-sami wae bandungan ieu dongengna. Lamun ginggi milu galungan kumaha keh henteu metu malah jadi ngaganggu kana gerakan Ki Darma. Sabab kudu bari nang tayungan kasalametan dirina angot mun dirina palastra temetu ngalawan musuh meureun cita-cita Ki Darma ge moal laksana. Ingat kapalebah dinya pamustunganana hariwang-hariwang oge ginggi kudu luas ninggalkeun ieu tempat. Anu harita luas ngantep guru nanyang hareupan marabahaya ku sorangan. Nyepuguh arip marojengja nama ginggi ngarasa teu tega ngantep ka Ki Darma bajuang sasoranganan. Tapi mun manehna kumeukeuh milih balik deui, ginggi oge teu ludeung nadah amarah nu jadi guru. Akhirna ginggi bebelasatan deui ngajauhan mumunggang gunung. Niatna geus gilig edeuk nedunan parentah anu jadi guruna. Mugi ya aing bisa ditepungkeun deui jeung Ki Guru, ceuk pikirna. Ingat sia ulah hayang tepung jeung aing lamun perjuangan sia can laksana. Itu ceuk Ki Darma sawatara waktu nu kaliwat. Ginggi bingbrit kalebak sakapeung bebelesatan sakapeung leumpang anca. Ngan anu tekung sirobah mah hiji nyaeta tina kongkolak panona murubut Cipanon. Ginggi muluna cepet ngulon sabab geus dipapagahan ku guruna. Yen dina tarekah neangan dulur sapaguruna teh kudu indit ka kulon. Naha make kudu indit ka kulon sabab dayeuh pakuan nyaeta kuseur dayeuh kerajaan Pajajaran pernahna aya di kulon. Pancena sakabeh dulur sapaguruna teh kabeh oge muruna ka puseur dayeuh. Anu pangheulana indit teh Ki Banaspati ieu minangka murid panggedena, umurna ditaksir antara 60 atau 55 tahun. Paling ngora murid anu kadua katelahna Ki Bagus Seta. Bisa jadi cenah ayeuna umurna kana 50 tahunan. Sed turun tidinya aya murid kembar kahiji Ki Ranggaguna, kadua Ki Ranggawisesa. Nya umurna kira-kira 50 tahunan deui. Meureunan anu pangora namanya Ginggi sawaktu turun gunung teh umurna kakara 17 maju ka 18 tahunan. Anu jadi hanjakal Ginggi acan kungsi tepung jeung lanceuk-lanceuk sapagurona. Malah bisa jadi lanceuk sapagurona oge samemehna mah papada can papanggih. Anu jadi marga lantaran bareto Ki Darma dina ngamuridkeun oge henteu sakaligus. Nya nungtutan we sanggeus rengseng ngalatih Ki Banaspati. Ieu murid langsung dititah turun gunung. Heuleut sawetara waktu kakara ngangkat murid anu kadua, katilu jeung saterusna. Kalawan waktu anu beda pan biasana kabiasaan di Pajajaran mah. Saingan mah ngangkat murid teh ukur saurang. Jadi tong disaruakeun jeung tradisi di negeri Tiongkok anu ngahaja ngadegkeun pakumpulan seni bela diri tu rata-rata paloba-loba ngangkat murid. Kunlun Pai muridna 1000, Xiao Lim Pai muridna 1000, Tai San Pai muridna 1000, Gobi Pai oge mah 1000.
Dina zaman Pajajaran lamun mah ngadidik murid bela diri leuwih ti hiji eta ukur dipigawe ku nagara nyaeta ngadeg-ngadegkeun binaya panti Pajajaran. Tur anu jadi muridna para calon perwira Pajajaran. Aya anu dididik di binaya panti Sancang, binaya panti Surade, jeung di binaya panti Bojong Emas. Anu harita mah kaereh dina wewengkon Majalaya. Tah kitu anu dipigawe ku Dharma oge harita ayeuna ginggi kudu ngamimitian nyieun lalampahan jauh. Kahiji jang neangan pangalaman, kadua jang neangan para lanceuk muridna. Kusabab ukur dibere panuduh kudu nyeuk curug kakulon nyaeta kapuseur dayeuh karajaan Pajajaran anu katelahna dayeuh Pakuan tea atuh tujuan hiji-hijina ginggi mah nya eudeuh muru dayeuh Pakuan we sabaraha jauhna manehna oge henteu apal. Malah maka mananya milih jalan manehna oge henteu apal atuh kumaha rek apal da puguh euleuh waktosna mitra kaum dangu sadayana parantos saep. Cag urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina bagian anu kagenep. Insyaallah dina seri-seri anu salajengna ieu dongeng urang sami-sami teraskeun. Sakitu nu tiasa kapihatur dina diangat ayeuna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.